Mitra anu mulia wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahna Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira ayeuna teh nincak bagian kasalapan. Para mitra pamirsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga ieu dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Atuh para mitra dongeng parantos dugi ka nincak bagian kasalapan. Mangga urang teraskeun kumaha lalakonna pramuda. Sareng para mitra sadaya ini Imas anu memang kamari teh mun teu lepatna para wargi sadaya parantos ngaragrageun maneh kana jurang. Imas prihatin. Mangga urang teraskeun. Kacaturkeun pramuda nu keur tarung. Tetela pramuda geus bisa ngungkulan musuh-musuhna. Kidogar sapara kancana geus bisa harita teu bisa mampu ngalawan pangawasana pramuda anu memang ngeusi warahan eyang mingkaratea atuh pramuda ngabedega bari mencrong ka musuh-musuhna anu nalalamru. Kumaha ye ayeuna naha aya keneh harepan kalawan rek ngalawan ka kuring garantung atuh ayeuna keneh mah sok da kuring ge moal ye moal mundur moal burung dilawanan bari na ge sok geura narang tuh ngarinya ceuk pramuda bari nulak cangking. Sedengkeun nu tiluan kawasna mah geus teu untupan pikeun ngalawan pramuda ukur tinggal rungwe. Ras pamuda inget yen Imas prihatin tadi dipapaksa ku saurang lalaki. Nyel pramuda ambak di barungku ngarasa hariwang sok sieun Imas prihatin jadi korban. Deregdeg pramuda lumpat ka lebah lumpat na Imas prihatin jeung Ki Jabud tadi. Pipikiranana cus-cos kanu anggang sok sieun Imas prihatin jadi korban kabiadaban Ki Jabud. Keur mah Imas prihatin teh korban nyata unapsuna bandara katambah-tambah kudu jadi korban ku Ki Jabud. Najan dirina lalaki tapi bisa ngarasakeun kumaha sedih jeung tunggarana batin Imas prihatin. Wayana kitu tekad pramuda rek ngaburak bari Ki Jabud kitu pamikirna. Dasar kudu papanggih dihareup teh katempo pisan Ki Jabud keur lempang atuh pohara nafsuna pramuda jeleng pramuda ngagajleng kalawan nangtung hareupeun Ki Jabud. Bangsat sia dikamanakeun jeung dikumahakeun Imas prihatin ku anika ha? Ceuk pramuda langsung tipupun cereng. Sedengkeun Ki Jabud mencrong ka pramuda geus kitu pok Ki Jabud cumarita. Oh, jadi anjeun teh babaturan awewe tadi? Pokna. Dalu teh salah. Kuring lanceukna Imas prihatin. Nu ku andika diudag-udag tadi. Hayo, kamanakeun adik kuring? Dikamanakeun? Ceuk pramuda leuki begalak bae. Geus eueuh. Lantaran geus ceuk Ki Jabud anggura cacala katakan. Uguh we pikeun pramuda mah pohara nafsuna. Geus srek we para mitra yen Imas prihatin jadi korban kabiadaban ieu jalma. Seak cebet Ki Jabud anu keur seuri nyakakak di teungeu. Bangkieung Ki Jabud harita ngabangkieung lantaran tenggelan pramuda kacidak kilat jeung tarikna. Jadol sia jajaka ngabongohan sia ka aing heuh. Ieu tampanan wawales ti aing deuleu. Masih nginget ngaran kula Ki Jabud jago ti mungka poleng nu taya tandingna deuleu. Ceuk Ki Jabud harita teh atuh pramuda jeung Ki Jabud geus pada ngong-dangong deui. Papada sirih taker kakuatan lawan. Seak Ki Jabud ngirimkeun panarajan mengarah kana badan pramuda. Sak pramuda ngageserkeun suku nyingkahan panarajang Ki Jabud. Kituna bari jeung ngarobah kuda-kuda. Suku pramuda ngalengkah kalawan ditunda. Gigireun suku Ki Jabud
bareng jeung kitu pereupna langsung nyelemer ngarah kana dada Ki Jabud. Ngan bubuhan Ki Jabud ge jago. Ki Jabud rikat harita narika sukuna ka tukang bari jeung leungeun kenca naki serangan Pramuda. Bareng jeung kitu suku nyapu suku Pramuda. Koleweng Pramuda ngoleweng ngan terubuh lantaran kaburu na mancuhkeun deui kuda-kudana. Seret Pramuda teh ngawangun pasangan dina pasangan jurus kinanti. Suku kenca neku kahadi kahareup atuh sedengkeunna suku katuhu dikatukangkeun bari jeung bobot awakna sagemlengna aya dina suku katuhu. Reup katuhu dituna dina cangkeng bari jeung hinging hareup ka jero sedengkeun leungeun kenca anu dampaleungeunna dibuka naku hareupeun beuheung. Luyu jeung ngaran jurus senyatana kinanti nu hartina dina keur tarik mah hartina teh cenah leuleuy atawa ceuk basa Indonesia teh mah lemah gemulai. Eta gerakan memang saliwat mah saperti jelema keur tari jaipongan. Tapi sabenerna disatukangeun pasangan upi kalucueun teh banda Rusia serangan anu teu bisa disangka-sangka ti anggana. Serangan-serangan jurus kinanti hese reka dipaparahna. Pikeun Ki Jabud ku nempo pasangan musuh pikalucueun teh anggur nyeungsirikeun. Jajaka hari silaing reka rung teu rek jaipongan ieu teh. Pira ku pasangan perang kitu patut. Lain pasangan gelut atuh nu kitu mah deuleu euy. Pasangan eta jeung nyirongeng. Di pakalangan. Nu kitu mah atuh lain pasangan gelut bari doge. Pasangan kitu mah babari pikeun kula mangarubuhkeunana tuh. Masih inget ngaran kula Ki Jabud, jago ti mungka poleng nu taya tanding deui. Ceuk Ki Jabud tetep manehanana sababaraha kali ngagulkeun diri sorangan nyaeta nyebutkeun jago ti mungkal poleng nu taya tanding. Ki Jabud bari nyeungsirikeun pasangan Pramuda nu memang matak pikalucueun anu nempo. Puguh para mitra. Nyata pasangan jurus-jurus wangun pupuh teh kabeh gen teu sarua jeung pasangan jurus-jurus liana. Estuning pasangan jurus wangun pupuh 17 jurus teh kabeh ge lain daripada yang lain. Beda jeung nu sejen. Saperti jurus kinanti nu harita dipetakeun ku Pramuda. Memang para mitra ieu jurus nyokot natina seni jadi lolobana para wangunan-wangunan seni ngan dina nggoning wangunan seni ngandung Rusia nu luar biasa. Pramuda harita ge tuluy nyarita deui. Wah, teu kudu loba carita baraya, teu kudu loba catur batur, teu kudu loba dongeng barina ge. Lamun Andika rek ngarubuhkeun kula gerak sok rubuhkeun kaula. Ari nya mah Andika bisa ngarubuhkeun kaula. Ulangan saukur catur tanpa bukur deuleu. Eueuh hartina zaman ayeuna mah zaman kanyataan. Sok rek ngarubuhkeun mah geura serang kaula, ceuk Pramuda bari muncer. Bener si laing hayang rubuh ku kula. Moal hese ngarubuhkeun pasangan kitu mah atuh. Masih inget ye ngaran kula Ki Jabud jago ti mungkal poleng nu taya tanding. Ceuk Ki Jabud, manehna teu bosen-bosen atuh cenah para mitra ngalanih diri sorangan. Ki Jabud jago ti mungkal poleng nu taya tanding sababaraha kali disebutkeun. Maksudna Ki Jabud nyebutkeun kitu sangkan musuh sentar. Seak Ki Jabud ngirimkeun panarajangna ngarah kana dada Pramuda nu memang ceuk katempuan Ki Jabud mah. Lebah dada Pramuda teh bangun lowong bolostrong, bangun kosong ngemplong, tina penjagaan, tina atuh cenah para mitra si janu eueuh nu ngajaga palebah dada Pramuda. Serangan Ki Jabud menibang baraan turta cepat datangna. Puguh we. Hal eta pisan nu didagoan ku Pramuda. Yen eta pasangan kitu teh ngahaja sangkan musuh nyerang dada, nu ngahaja dilowongkeun,
atuh aneh ieu gerakan siga-siga para mitra pramuda teh keur nyieun senteng sangkan musuhna asup kana dada nyerangna pramuda bangun nangtang bahaya nempo pereup Ki Jabud pramuda malah maju ngalengkah ka hareup memang kitu sabenerna teknik ngajurus kinanti malik nyerang ngarang seg saupama diserang sereg pramuda nuna suku di antara dua suku Ki Jabud sedangkan dengan kencan nakis pereup Ki Jabud bareng jeung kitu seak pereup pramuda harita nyeleber pereup katuh ngancam dada Ki Jabud. Ki Jabud rewas luar biasa para mitra sadaya. Rewasna luar biasa lantaran teu nyangka sacongo bubuk yen gerakan pramuda bakal kitu malik nyerang. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa Ki Jabud reuwas luar biasa lantaran teu nyangka yen gerakan pramuda bakal kitu malik nyerang tapi dabubuhan Ki Jabud ge cenah jago timungkal poleng nu taya tani tetela laingan wungkul omongna teu disebutkeun lodong kosong lentrung Ki Jabud teh manehanana gancang ngarobah kuda-kuda bari jeung rek ngarampas leungeun pramuda ngan pramuda rikat narik leungeunna bareng jeung kitu suku kencana ngalayang cebet keuna pisan kana beungeut Ki Jabud dayagdag Ki Jabud gadayagdag ka tukang nempo kitu pramuda asa meunang angin suku nu hiji deui nimpah maksudna rek ngacecek dada Ki Jabud ngan Ki Jabud rikat nyingcek bari jeung nyapu suku pramuda puguh we sasat suku sabelah keur aya di luhur sedengkeun suku hiji deui disapu puguh para mitra daek teu daek teu bisa nahan awak pramuda bruk pramuda Namru ngan rikat pramuda ngarengkas suku Ki Jabud dinanggoning Namru teh manehanana datangna teh siga nu merenah naker atuh puguh we para mitra lain pramuda nu tuluy Namru ti beubeut tapi sabalikna Ki Jabud ge sarua pada Namru korejat duanana ting korejat paheula-heula nangtung bangun sieun di bongohan duanana geus silih pencrong deui para mitra lir ucing keur pasea Ki Jabud ngawangun pasangan nu katempona bangun taya lolongkrang pikeun nyerang pramuda ge ngawangun pasangan jurus dina pasangan jurus Mas Kumambang jajaga ulah ngaku kana karincengesan si lain sanajan masih kene ngora masih kene bau jaringau tapi kula nyaan ya kula geus bisa naksir kayan anggeun tapi sok sanajan kitu kula janji yen ukur sababaraha gerakan we kula bakal bisa ngarumugeun andika deui jajaga masih inget ngaran kula Ki Jabud jago timungkal poleng nu taya tanding deuleu ceuk Ki Jabud anger nyebutkeun siga tadi nyebutkeun cenangaran kula Ki Jabud jago timungkal poleng nu taya tadi nyaprak geura buktikeun atulah caritan anjeun teh ulangan saukur carita wungkul rek jago ti samping poleng atau tukang nyingkap-nyingkapkeun samping poleng itu naon cing kuring hayang nyaho nah bener anjeun teh tuh bener jago timungkal poleng nu taya tanding atawa tukang nyingkap-nyingkapkeun samping poleng meureun nah cek pramuda mah panas udah ngajar sia nah tuh geura ajar we ku andika ai bener-bener kaula kurang ajar mah sok geura ajar ku andika cek pramuda malah beuki mah panas ka Ki Jabud harita ge Ki Jabud nyarita deui andika hayang buktikeun deuleu ye cek Ki Jabud meh teu katitenan gerakan anak Ki Jabud selebar suku Ki Jabud melentung nyamer beungeut pramuda puguh we pramuda reuwas lantaran gerakan Ki Jabud sakilat pisan datang ngan untung lantaran pramuda geus asak latihan sakilat pramuda micin beungeut nyingkahan serangan suku Ki Jabud
ceplos suku Ki Jabud ukur ngahakan angin. Seak Pramuda Malik nyerang, harita para mitra sadaya. Pramuda Malik nyerang sarua ngahembatkeun sukuna, ngarahkan awak Ki Jabud. Tapi bubuhan Ki Jabud teh jago, Ki Jabud bisa nyingkahan serangan Pramuda. Bareng jeung kitu, seak Ki Jabud ngirimkeun panarajangna ngarahkan dada Pramuda. Pramuda teu nyingkah tapi dirina ge Malik nyerang. Seak cebet atuh masing-masing dadana kabeunangan. Bangkiung duanana ngabangkiung. Duanana pating salengir nganung harti yen masing-masing tengeulan teh dieusi ku tanaga simpenan anu cukup. Duanana para mitra gancang mancuhkeun deui kuda-kudana. Nyata para wargi, duanana oge boh Ki Jabud boh Pramuda papada sarua jagona sarua rancingeusna. Nu nepikeun kaduanana rada hese ngarubuhkeun lawan masing-masing. Pramuda ngarasa taak pikeun ngarubuhkeun Ki Jabud anu memang jago. Ku ayana kitu ngabogaan pikiran Pramuda teh yen kudu ku elmuna. Ku ayana kitu cenah Pramuda gilig rek ngawatek elmu tatar simpai nu kapaksa kudu digunakeun pikeun ngalumpuhkeun musuhna. Ari ilmu ieu minangka senjata pamungkasna para mitra. Malah ku eyang nage disasahatkeun pisan ulah gancang-gancang digunakeun di mana geus bener-bener kapepet. Ari tasret Pramuda ngawangun kuda-kuda sajajar. Pereup katuhu ditunda dina cangkeng, sedengkeun leungeun katuhu atuh para mitra. Hapunten. Pereup katuhu ditunda dina cangkeng, sedengkeun atuh para wargi sadaya leungeun kenca nu dampaleungeunna muka diangkat luhureun sirah. Nu gerakan ieu nyatana hiji gerakan awal pikeun ngarapal ilmu tatar simpai warisan Eyang Mingkara. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nujuda padepokan Sebaraga. Ki Jabud colohok tapi gancang sadar kana kaayaanana lantaran geus bisa nyaho yen musuhna keur ngawatek aji kasakten. Red Ki Jabud oge rek ngawatek aji kasakten, pengerek maksudna mah. Rek Ki Jabud oge rek ngawatek ajianana pikeun ngalayanan ajian Pramuda nurek dipetakeunana. Mutis sabaralila Pramuda ngadorongkeun leungeun katuhu kalebah Ki Jabud. Ki Jabud ge du beres ngarapal ajianana papada ngadorongkeun leungeun duanana. Ser sinar koneng jeung beureum nu kaluar tina dampaleungeun Pramuda jeung Ki Jabud harita para mitra sadaya pada ngabelesat tina masing-masing dampaleungeunna. Beledung diadu di tengah-tengah. Bes, suku maranehna pada ngabelesak ka handap, munanakeun rongkahna tanaga simpenan masing-masing. Tapi teu lila para mitra ceblag Ki Jabud harita ngaceblag ka tukang. Rubuh sedengkeun Pramuda meh-mehan nolonyong ka hareup. Ki Jabud nangkarak bengkang di barungku ngagero bangun ngarasa nyeri nu lain papadana. Ki Jabud nangkarak bengkang bari gegerungan. Paledung tina sakujur awak Ki Jabud teh ngelun, haseup bodas nu bareng jeung kitu katempo awak Ki Jabud robah jadi koneng. Ngaso heula para mitra anu mulya, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga Ki Jabud nangkarak bengkang bari gegerungan. Paledung tidak suka sakwa tenah sakujur awak Ki Jabud teh ngelun.
Hasib bodasmu bareng jeung kitu katempo awaki jabud robah jadi koneng. Hal eta ditempokeun ku pramuda beri colohok bengong lantara dirina karek nyaho yen ajian tatar simpai bakal kitu jadi. Bekilila awaki jabud beki koneng bari jeung ki jabud daya eureuna gegerungan. Pramuda ukur ngajengjen colohok bengong. Dina kayan kitu kolebat katempo sinar bodas ngolebat. Bareng jeung kitu les awaki jabud lingiles. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Uguh we, pramuda ngarasa kaget lantaran awaki jabud teh ngiles teu pupugu. Ai, kamana ki jabud teh? Lain nyalametkeun kitu atawa kumaha ieu nya? Lantaran tadi sakolebat ku aing katempo, kawas aya jalma nu muru kana awaki jabud. Nya kitu ki jabud teh nu nyalametkeun. Gerentes pramuda bari luak lieu ka sisi kagigir. Tapi terjadi pikiran para mitra terjadi pikir panjang. Pramuda gancang ninggalkeun etapa tempatan. Nu dimaksud rek maluruh imas prihatin. Nu tadi diudag-udag ku ki jabud. Dirina ngarasa hariwang lain di kieuna. Atuh para wargi sadaya nu leungiteun imas prihatin. Dirina ngarasa boga tanggung jawab nu cacida gedena ka diri imas prihatin. Meh sakur eta leuweung ku pramuda disungsi. Pikeun manggihan imas prihatin, tapi weleh teu kapanggih. Jeung deui da moal kapanggih najan paribasana, ku pramuda diider sababaraha bulan ge, lantaran apan puguh yen dirina imas prihatin teh ngaragrageun maneh kana jungkrang nu sakitu jerona. Waktu dirina rek dipaksa kahormatanana ku ki jabud. Anu leutik kamungkinan dirina imas prihatin teh bisa salamet. Tina eta jungkrang da pugu apan, eta jungkrang teh jero turta loba sato garala. Waktosna rupina duwi ka dieu bae heula para mitra sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng karangan tenapi rekaan Rayi Salira dina bagian ka-8.